Alhamdulillah ya Allah karak datang geus digurubut budak tadi. Oh, disangka aing topeng monyet barang. Cok tadi memang digurubut budak, tadi tuh gurubut leasing. Gurubut leasing. Leasing. Kopet aing can mayar can setor. Ya berenang. Oh aing setor we unggal isu. Setor naon? Oh urang ieu unggal isu mah salah letor sok geura. Ye, setoran naon atuh? Setor. Ye. Sok aing. Sok ngajakeun urang geus salah letor unggal isu. Jauh nanti kudu pembukaan heula atuh Assalamualaikum. Pembukaan. Disangka aing rek ngajuru pembukaan. Maksana sanes urang teh kedah sumping teh meureun katingali naon sih katingal tarang. Oh, datang ke tempat tarang. Indit maling sapatu. Ojo sok ojo mah. Jiwa copet teh heula tuh. Ngerakeun teuing atuh. Urang Sok ayeuna naon teh? Alhamdulillah ieu Pak Hajat tahan ini banyak target pembukaan aing kuat gogok. Ieu mata kuat ararasuk anak kesang buset teh ya. Kesang ararasuk kana mata. Kesang ararasuk kana mata manya jadi mata asup kana kesang atuh. Pas aing tadi kieu ke tadi teu make eta. Heeh. Kayak tikus ieu tah. Tisu, bukan jeung tikus. Tisu nu kitu teh ngaranna. Tetel bata aing ka bawah ka dieu ka tisu. Tarik teuing atuh da netel-netelna. Pokoknya tebang lalebna ge make remehan tuh. Awing kunaon nyawa ceda. Naonnya? Ece liurnya. Naon? Itu lampu. Heeh. Kuat asa di mana nu jelema huluna harejo kabeh. Teu nyawa mah lain huluna harejo. Yuk bola orang sok kejadian pernah manggung baheula oge. Kejadian manggung. Lampu cepet pas aing balik teh nyokot motor batur salah. Power, mata aing power. Jok power, mau itu bangun cepet. Mana jadi nyokot motor batur. Ini teh nyawa sarua wae. Mungkin jauh sarua wae nya beda atunya eta mah geus padong we asalna. Nuhun ah. Alhamdulillah, daramang sadayana. Nah, Ngamun gering mah moal dieu nya. nya hong atuh mah gering mah di rumah sakain. Ya, keur bergoler. Ya, atuh. Berikut dacan aya nempo anu gering hayang lalajo cepya kuat belaan ngabawa impusan. Nyomuan aya cepya ngabawa impusan. Cetek ibu di impus teh udah cager kencang atuhu cenah. Ye, ojo dalam mun batur atuh mun nyararahun mah sabenerna mah ieu teh lah cenah aing mending hanas teh impusan dibabawa. Aing lalajon edan leupas. Nah, Ojo. Andin. Andin anu dina sineron. Lain. Andin nasi. Andin edan. Sama Andin. Alah, ampun Tak enak ganti talam punya yang naon coba. naon? Yang naon kalau itu kado akhirnya pakai lampu yang naon. Tinggal lampunya luak itu, luak liang. Tinggal itu. Saya yang naon sih. Hati-hati ho. Pusing dari nanti dah. Besok musing-musing mana tuh kan? Aduh banget aing buat koneng. Dalam meliwat bakal batur banget koneng liwat ka batur aing diseblok pasti. Aing nu koneng masuk diseblok. Pantes, tapi cocok emang naon ya? Cocok. Ye, sok aya jelema di dieu sok aya nu huntuna koneng pan. Untuna koneng. Ibu di dia aya nu huntuna koneng teh jelema. Hah? Aya weh. Nyaloba tuh cari huntu. Aya cenah. Nyaloba nama huntu teh kararone. Yo, lamun aya jelema huntuna koneng berarti eta jelema unik. Nyauni kumaha ai biasa we nya mah barang lebokna meureun eta teh. Lain lah lamun jelema huntuna koneng berarti gugusina laja. Lamun teu laja paling cikur atawa jahe. Atuh eta mah kunyit. Ya ada jelema mah huntuna nu koneng kabeh ge tulang huntu mah. Ayeuna naon teh? Tuh tinggal jelema kontra rapi ieu urang dieu mah nya ka dieu saurang ka dieu kabeh. Aya apa yang di dieu cenah? Naon? Kan pada kalajo. Ya urang boga pantun heula. Pantun naon? Ikan hiu makan kolambu. Weh, cakep. I love you ibu-ibu. Ada. Ikan hiu makan kelapa. Kumaha tah? I love you bapak-bapak.
Bolet. Tira atuh ikan hiung akan bolet. Nyao juga na balanja meureun. Ka pasar nyangan bolet. Hese hitut meureun ceu. Keur hese hitut meureun anjigana teh. Eta itu kan acara teh naon sih Bapak Haji teh keur ngarame-ramekeun anakna. Ngarame-ramekeun anakna. Heuh ayeuna teh. Oh nya emang anakna kunaha kasih dirame-rame. Nyaho maling motor meureun. Rame-rame apa? Oh nya atuh banyak teh anu dirame-rame teh maling motor wae. Ya aing masa beli motor ge rame. Oh nya tinggal atuh itu mah tuh. Aya bunang ieu beli motor teh guruluk bak masuk buyar teh RT. Paling motornya mah keur nagok ke sisi jalan numpokkeun. Salah. Abak wae. Aing mah teu da sok aya-aya wae. Ieu teh pahaja teh ukur nikahkeun. Nyaho atuh lain anakna dirame-rame maling motor. Oh, itu aya Pertamina itu. Put pergi di panganten. Pelaminan. Ganti. Geus diganti. Lain diganti atuh nanti baheula di pelaminan jauh Pertamina tuh hayang kadurung panganten. Oh, Ngaco-ngaco wae. iya Pertamina mah eta meureun nya. Naon? SPBU meureun. SPBU. Heeh. Heeh, nu asup bareureum teh. Heeh, parcel lamun ka mana-mana lamun teu gablek duit sok nindongna teh neangan Hotel Merah Putih. Hotel Merah Putih. SPBU. Gratis eta mah Hotel Merah Putih tara mayar. Hotel anu ci eta sarena dina jero mobil teh yang meureun. Heeh, tah SPBU teh singkatan. Singkatan. Heeh, eta teh bahasa panjang disurentekeun. Ini aya bahasa di Indonesia panjang Surentekeun. surentekeun. Ya. Dipondokeun. Dipondokeun disurentekeun. Wih, disurentekeun ka mun teu naon atuh bahasana. Jiga nu eueuh deui wae. Ya, eta teh. Salah kata ka teh. Ya, daripada teh dan asup-asup siayet mending kana tiku eta tisu. Tikus we. Wing teh geus lila ya nya unggal manggung teh bulan ini sabar itu jeung ece nya. Mun naskal gitu sok wing sok eta wae sih kapohan wae sih. Anehna kunaon ari tisu mangasupkeun ka sumut mana teu asupna. Nanya. Kamari sepatu bot beak tilu. Nah, teu si eta SPBU singkatanana. Anya da beureun eta we di dinya da wing mah jelema lembur atuh teh jeung penting nyerahkeun teh nya. Enge gaul sama boga TV 14 ini dituntut dijualan 2 in. Ayo TV 14 ini dituntut dijualan 2 in. Ah, sama kurang. Goreng sahanu dari mana tuh? Ya, nyaho aing terbom. Maknya dituntut 2 in. Ngaco we teh. Enggak saide teh eueuh. Balik ka kolotna. SPBU teh singkatanana. Naon sih nya? Naon nya? Aluk lah. Ye, SPBU teh antara S P B U. Tah eta teh singkatan. Oh, berarti aya panjanganana. Kos SD teh gini SD. Heeh. Sekolah Dongdot. Ye. Naon sih? Tekalan. Dongdot teuing atuh. Sekolah. Oce bisa ngomong-ngomong baheula pernah jadi dongdot, si Oce bisa dibawa ka dieu. Astagfirullahaladzim, aing mah geus teu jadi dongdot. Geus tobat. Tobat. Allah, alhamdulillah atuh ayeuna jadi naon? Geremo aing. Lumayan aing saat teh anak buah sektor saya menang barahulu penting ieu. Barahulu. Besok LSD teh sekolah dasar. Sekolah dasar, pos SMP. itu, SMP, mana SD kan aya TK. Nah, teh TK. Nya TK berarti memeh SD. Saya membelagu. TK teh singkatan setan. Aduh, aja meni caket-caket teuing atuh da bau sepi teh. Pernah aing teh ngarahar bangke tadi. Bangkena pasti nang nyokotina sepi teh. Ye, bangke sapi teh. Aja. Hah? Alah, disuguhan. Disuguhan disangka aing karuhun. Kan anu sak disuguhan mah karuhun. Nggak cocok sih ada gitu nama. Goblok. Aduh apa? Ya orang pakai baju ieu leumpang ka sawah kuat paburiak da manuk bisa aing babeging. Selain disangka babagi gak tidak aja mah Tapi baralik deui manukna. Ini? Rapiaan. Saya benangan tukang. benar. Ampun teh kan ayeuna. Ya alhamdulillah tah. Alhamdulillah. Betak urang doakeun heula panganten. Panganten. Ya sate ngaranna teh?
Itu tuh aspro tuh tulis mana tuh aspro. Aspro mah udah setan sia teh. Oh nya tuh. Kira ku aspro dikawinkeun jeung jinggo. Hanya tinggal ya tuh ku bebengetan aja tuh gitu aspro happy wedding. Yes. Asbes beureum tambah. Coba jadi ke asbes. Ya, ieu teh panganten, pokona makan. Anu pokona mah ucapan ka panganten mah jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Jangan lupa beli sedotan. Aja. Terus Paling enak pengantin baru. Malam pertama ngerakeun atuh ditinggali seueur anak di bawah UMR. Bawah UMR, UMK itu mah setan sama disangka pabrik budak. Itu tinggali aja lah menit tosok. Kayak di bawah UMR atuh ieu mah. Ieu mah budak di bawah sumur. Pala lodar warenan batur. Sok arina. Paling isuk-isuk ngarambang. Ya tamara gitu pokoknya mah kalau panganten mah ya nanti sing rutut rawut sauyunan sabobot sapihanean kacai jadi saleuwi barase kacai mah kabeh oge barase uing rek dilu ngadoakeun ka panganten mudah-mudahan sing janten kulawargi anu sakinah mawa wadah mawa romlah nasi lain mawa wadah emang panganten dagang parabot goblok seteh mawa wadah mawa naon sih nya bapak tuh aku dipoto ada bapak aing iya si Romla dipoto ke foto Romla disimpan di sampul buku Yasin tuh kira-kira si Oja maka uing Oja di sampul buku Yasin yang di buku naon atuh iya Oja memeh uing da anu ngora da itu nang pantesna mah kolot heula nu kolot heula nya Oja ti heula uing panderi gitu balikeun atuh nya bae dibalikeun oge uing panderi Oja ti heula tak kitu atuh satuju lamun kitu mah satuju ayo ti heula sapanderi kitu atuh kitu atuh atawa dibalikeun sapanderi ayo ti heula ti bangtai tanyakeun ibu arek maot moal rek mararawat moal engke arek moal maraot urang dieu mah cenah moal maraot moal rek harirup terus saku karareueun batur pararae ieu harirup keneh ini kuat ai batur paeh mah paeh we atuh Bu ngiruan urang tanya ibu arek maraot moal engke arek maraot moal kok si ibu eta kan make tiung emping kok kekeh moal air keras asal diberi oksigen terus alah ampun tinggalnya soalnya ada orang mah besi nurek marawat mumpung loba jelema ayeuna itu maksud teh dihijikeun ibu rek maot mah arek sok atuh lah mumpung loba jelema aya nu nguruskeun ada ulah keur sasoranganan awur da sabab urang mah asal tina taneuh bakal balik ka taneuh imah setan balik mah atuh apana asalna tina taneuh balik mah ka imah apan hari nu keneh bisa rek balik ka taneuh turunan ngaang meureun sia mah ya jaman urang teh diciptakeun teh tinu taneuh emang saripati taneuh jadi urang teh ka kenteng teh dulur teh urang ka kenteng ka kenteng urang payon aing kamari jeung coet ngobrol atuh gelo amit-amit ibu gamang kos dia ayo cek nyanyi nyanyi wah yo nyanyi mah serahkeun wah Ojo bisa ya boro-boro ani juara kahiji baheula pernah juara nyanyi aing pernah jadi juara kahiji lomba nyanyi di acara Smackdown Manya aja yo KDI KDI anu di MNC teh naon si KDI teh kontes dangdut Indonesia sia teh berarti Jablay utama paling Jablay utama tuh cek 5 besar uing teh di ditu teh dengkak deui si
ieu mah ibu ngilu nganter nu umroh ka Jakarta ka bandara. Ari heup teh cek teh disangka koper bro dibawa ku. Wing. Nuhun. Ayeuna sawa jeung nyeri hati atuh ceuk. Kieu ge boga perasaan. Tong sok disebut ku perumroh. Naon atuh? Gapura kabupaten ke nu rada alus ancek. Geuning teu kelip-kelipan. Nu gapura tinggal. Wing kan hari teh teu meunang di KDI. Teu meunang. Teu kan PK5 besar. Kunaon sih? Oh nyameureunana urang kurang dengkakna. Kurang dengkak. Pindah ka DA. Kudu nepi ka sararemplak parambakan. Pindah wing ka DA. KDA. Oh dangdut Asia. Yes. Dangdut Akademi. Sanes. Naon sih DA? Dongdot asli. Oh jadi ngajak laingan. Jadi. Pos aing atuh. Aja. Urang mah eleh audisi ngilu komunitas. Komunitas naon aja? Cong liceng. Padas ya eta kuat gaul gitu. Cong liceng teh naon sih? Bencong pinggir kali bayar goceng. Uyuhan ieu aja aya nu daek mayar keneh ka. Tukang ojek bayar 3.000 ka aing harita. Benepan aing mah langsung borongan sekaligus. Lumayan 3.000-an oge. Lah lumayan deh setor emo meureun nya. Ya, aing mah mun diperkosa sok permintaan kan. Permintaan kumaha maksud? Pokoknya kalau alur arek perkosa cepiah ulah sorangan. Geuning. Pokoknya aing sieun nyeri hate. Geuning. Oh aing diperkosa ibu sorangan. Heuh eleh diperkosa teh ieu mah duh manten. Aing hayang keneh. Kumaha? Rek minta ka saha. Beda ku eta kan baseuleuh mang kadi mah teh aing perkosa imah teh hayang keneh. Tuh awewe buset teh ulah tukang dagang. Tukang kendang tuh nganggur kene. Hah? Tukang kendang nganggur kene. Apa geus baheula ke tukang kendang oke. Geus. Di kolong truk aing. Ya, Cak. Dikumahakeun tukang kendang? Aing digegel. Digegel? Oh, pan disangkana meureun biwir. Oh, disangkana biwir. Padahal mah kan bool. Main gogos wae. Tanya kira raos. Dia mau ngaku di dia mah. Pergi sana ke 2 minggu. Tas berkosa aing teh. Ya. Kebijakan itu ke tukang kendang sama mandi heula kitu mandi. Tukang kendang tah mandi heula. Make masker. Ante kadole banget tah ngagoplek. Besi pajar ke muka ku batur. Pakai masker. Alus kumaha? Kan batur mah ari artisnya mah rake pemutih banyak. Si Aat. Make penghitam meureun. Ya kalau murek manggungnya cepia ngabejaan mandi nya santana si beungeut nya sigana mah tukang kendang mah manggung teh tayamum make lebu lebu saya nyanyi hah eta nyanyi naon oh nyanyi mah nyanyi lagu atuh itu Pak Hajat geus teu kuateun oh nyanyi mah loba lagu mah ye aya lagu eta teh nu rame baheula anu suamiku tergilas dan terus modar suamiku tergilas dan lagu baheula teh suamiku tergila-gila gitu tak kula terang gila leuleupang di jalan aya dangkruk gitu caritana ayo penyanyi Indonesia anu pangkuat-kuat tasya nyaho teu pangkuat-kuat nas Indonesia penyanyi awewe laki awewe kuat eta mah Umi LP geus teu kuat teh geus 1000 panggil make itek Rita Sugiarto kamu Rita Sugiarto geus poho de make baju anjing di tukang kabeh cucu Cah Kangkung cucu Cah nasi cucu Cahyati cucu Cahyati nama judul cucu Caceh coy itu geus teu manggung-manggung hiduh wae berarti teu nyahonya artis dangdut anu pangkuatna se Indonesia artis dangdut anu pangkuat-kuatna se Indonesia awewe oh nya saha teu nyahonya talu Ayu Ting Ting awak petekel kitu leutik nya kuat di mana kuatan Ayu Ting Ting mah kudu aya bukti ayeuna naon oge bukti kalayan nyata bubuk roti dina mata naon buktina eta siapa dina laguna ge kesana kemari membawa Alfamart
gitu lamun batur keur nyanyi ku aing didayakeun diculik katuhu keluar diculik tukang kendang wah jauh deui keluar celik atuh asup celik atuh keluar celik kenca jadi keluar diculik tukang kendang jauh teuing ya ulah dietaan wae tuh ketemu cari kanan wae kunaon bisi aya pamajikanana kayak pamajikanana ngambek eta tuh udah serangan jantung pamajikanana maot so kayak tukang kendang na maot ke pamajikanana sare jeung saha heueuh nya dong dia tawa tukang kendang bisi lamun tukang kendang na maot ke pamajikanana sare jeung saha so oh heueuh nya sare jeung satu sok pamajikanna nya heueuh mane mun bae pamajikan sare jeung saha oh jeung tukang sulik jadi bapekeun noro iya tah luar biasa usaha ladang tuap tiup ye nya tukang suling mah memang tuap tiup wae manggung oge di imah saraya liang ditiup aing taur liang kobra we pas ditiup teh malik tiup astagfirullahaladzim saya urang eta teh om nya nu teh anu aa ola wa begitu teh banyak teuing tapi aja yo mencret yo ai ka dieu teh bejakeun aing teh teu sorangan kitu jeung si Romlah bejakeun aing ka dieu teh aing umur-umuran kakarek didelekan aing diraku tuh di ditu didelekan usaha tuh di ditu usaha teuing da teu katingali Mang Roni eta teh anu rada eta nu bodas kolot lain kulitna nu putih tua putih tua bejakeun cik atuh bejakeun ieu tah kaluaran DA asik lain masalah DA asik kamari jeung aya numpak motor ngabonceng lampu merah aya nu nanya saha cenah cepiannya muhun ulah hebat we juga orang luar negeri cenah kunaon kitu isuk-isuk geus mamawa anjing cenah sedesakan itu kakak bonceng herder nuhun siapa aja tadi teh siapa aja geus nafsu bisa tadi waktu kodok wae teu gerek maere deui jaler tinggal garo aya gitu nya sok eta non gala-gala si eta rom saprom sia geura cacalangapan rom apa kau dia lagu musik apa kau dia lagu rupa-rupa tuh penyanyi paru-paru paru-paru apa kau lagu ya ampun aduh jabari artis dangdut batuting kali area jang-jangan juga Superman artis tuh nyaho eta teh nutupan kelekna nu hideung sok tingali sia jago mun kelekna bodas hideung jamin hideung gitu hideung sok ada campur abu-abu monyet aya di aing mah pink ulah aya aranan Hello Kitty ini mah enak sih yang minumna mana ini asa naon je ale-ale mana sih coba sok tan asa naon Coca-Cola tuh gimana Coca-Cola wah tidak ya asa naon sih Pinyon Pijon? Tuh. Hanya beda. Coba tuh. Asa naon eta? Asa seubeul ce? Asa seubeul nya beak kabeh kusianya asa seubeul. Coba mana tadi ka dia samuna Mal ditanya jawab we. Mal ditanya asa naon gitu yang ditanya asa naon cek asa naon asa hayang balik alah ampun tingenan aduh lumayan sih ayam merenang jang setor bang emok isukan aing mah geus teu boga emok ye nu nagihna ku yang seblok ku panas buk deui kuat ngurudul bukna
Ni sok tararega eueuh mah teu cara jiga keur minjeumna baheula. Masalah teu tega sia teh ti isuk di ka magrib aing teu sator dagoan lawang pantok teu kesal kumaha oh. Ye ayeuna naon ge kudu inget bahasa mimiti keur minjem aya sumpah. Oh, sumpah pemuda. Naon sih? Sumpah nasabah nu karos kitu kan sok aya emok mah. Ya aing hareuta direkam teu binuan. Lamun ditagi ka imah teu rekeun marangkat aing can kaluar mah. Ngagulung itu dipanci kita ka imah kabeh nu nagih yo. Aya 11 urang. 11. Kumpul ku di jero imah. Terus di imah kabeh ku aing pantun dikunci di luar. Imahna ku aing rubuh. Waduh, ku aing teh. Di korehan teh kentengna parae. Tah imah besi ka ibu-ibu ditagi ku Bang Emok. Pusing teu rekeun mangkat asup ka jero imah. Jadi gitu etana bolonganana. Gitu. Aja ampun dengaran baju meni jibreg ieu buce. Nah, ini gara-gara Joko Tingkir. Sok rupa-rupa we itu udah lagu teh ce. Lagu Sunda loba, lagu eta teh ge lagu jaipongan. Nu di dagoran di pengkoran. Nah sih. Sama kitu asal aing nyanyi sok diceurikeun. Ting di dagoran di pengkoran. Pon teh laguna pas kitu kudu kumaha kudu adan. Adar, baturna ge di dagoran di pengkoran mah. Kan laguna pas kitu deh. Di antosan di pengkolan. Oh, mesti diganti deui. Kunaon tetembok Suwing. sumping 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 Suping. Apaan janji paheut pisan piraku Kaporosotkeun. Naon sih? Ibu rek nanya ayo ngamodaran jelema kos ge hukumanana sabaraha bulan 10 poe. podaran ngeselkeun pisan teh tadi meni nu bener lagu teh geus ngabeungeut teu bener Kamari jaing podaran ku batu pae sukan aya deui teh. Kawarung deui makan. Geus capeun mah hanap teh. Ayan deui. Geus teu keur ngawuduk aja goblok. aduh teh ngeunang Lagu teh lagu buhulu ku eta teh lagu Sunda. Naon teh dak adituna lagu eta teh? Lango deui kitu nya. Lango deui di tempoan lain deui panas beteng. Ya, panas beteng. Carek mentas cekelan. Penasaran atuh lihat panas gotok. Penasaran elek tuntungan. Elek keseke. Eta lagu elek eseke. Jadi elek tuntungan atuh. Sok rupa-rupa we. Pan urang mah yatim piano. Di piatu, meureun. Oh, yatim piatu mah teu boga bapak. Yatim piano sih. Teu boga elektun. Emang aja pernah jadi anak yatim? Pernah atuh bahwa lagu ngasaan orang mau jadi anak yatim. Alhamdulillah pan urang mah anak jadah baheulana. Anak jadah. Pan indung orang PSK. PSK. Heeh. Alas ya. Naon emang? Janggol. Astagfirullahaladzim. Janggol. Sawangian sia ka indung urang disebut jangol. Oh ya PSK sih. PSK penjual sangu koneng goblok. Batur PSK penjual sangu koneng janggol. Sangka aing turunan Jablay. Aing mah lamun turunan Jablay tanjakan mah bener deui insap aing. Lepi ka modarna tami diadukeun jeung huntu. Pika pae almarhum. Jeung urang ngadoa keur mik Gusti mudah-mudahan si husnul khotimah. Mik ieu mah mik ya mudah-mudahan. Oh. Ieu mik teh tiba-tiba maut ngadadak. Jika nama ieu mik kena serangan jantung, ayeuna mah urang ngariung, urang ngayakeun serangan balik. Wah edan benang serangan jantung keluarga ngariung deui kita serangan balik saja kuman cenah tak kitu mang ganti mang tong batena jeung mikna nya cenah make aki teh cek urang ge bari papanggul mik nanti aki panggul saudara
kamu ku baterai aja meni semu-semu senang malam ini buset kurang senang pisan Lunas. pokoknya duit gaji aing geus lunas kabeh aing teh kebagian naon penting ieu senang pisan undangan pan poe tadi nyawa sorangan buset teh kuat 8 siki di undanganeun aing undangan 200 pan boga 1 juta ke tinggal 200.000 deh budak aing jajan kamari meuli roti bakar kuat 12 juta buset roti bakar 12 juta heeh roti bakar naon roti bakar ku aing dibakar jeung roda-rodana mahal aing mayar jadi nyawa tuh dibakar jeung roda-rodana oke ayeuna entak lamun aya ibu di dia aya tukang tahu bulat tara nya aya tuh aya aya tah lamun aya tukang tahu bulat ibu ulah dieureunkeun kunaon batur ge usaha cek justru karena baturkeun usaha lamun geus tukang tahu bulat dieureunkeun batur atuh sama ke bool paruca naon naon buset ya nanti geus tikus deui sakalian ceuli cocokan beh juga pocong mumun tah lamun urang dia sok ambrok jeung pocong tong sieun aing pocong mah nos moalna naon tibang pocong teu bisa dumpatnya tibang aclok-aclogan tapi dahanya cek heeh lamun ambrok jeung pocong tong dibacaan ayat kursi neng nah gitu percuma moal kadengieun da pocong mah ceuli da di kapasan kecuali buka heula kapasna auzubillahi jeung deui tanya beusin pocong agama batur kumaha nyahonya ya heeh maha moal ngartieun moal ngarti ka teh kecengar cengir pocong itu babuk ku senang pocong mah sieuna ku portal pocong sieun ku portal pan aclo heeh portal di Perum sok loba portal sakieu sadada bingung teu bisa ngajlang mun polisi tidur mah aman polisi tidur jelang portal sadoker kuat tepi ka gelo pocongna hayang liwat ka dieu kuat tepi ka stres isuk-isuk ka puskesmas lieur pocong aing mah aya ku kituna eta pocongnya heeh suster ngesot pan urang masuk macam-macam suster ngesot Ya, sieun dan di rumah sakit doang di rumah sakit doang suster ngesot tara ka imah oh ya ini di rumah sakit muntas ka imah warga makanya aya jalan raya kumaha muka tabrak pusok bisi mautnya modar deui wae marina suster ngesot haleyak mobil coba kan Bang Esrod lila benar tak tong sieun ku suster ngesot mah tibang kieu doang tincak we leungeuna keke remengan bang udah kieu moal udang aya nih kan kake aing ambrok di rumah sakit jeung suster ngesot rokok dina eta dina panto ki suster ngesot poe bekok ke terus kumaha calangga apa ada yang baru banyak kedai beki bekok teh suster ngesot teh ampun aing mah suster ngesot nepi ka kitu wah aing awuran eta we tah urang naon awuran paku payung suster ngesot balik deui da parkir balik ka naon kerja aing catat tah paku payung esok babar pas kalau pingping na nyerieun ajeun teh parkir marana balik deui arek nyangan jalan eta we jalan tikus ya orang yang nyanyi dia tah nanti Garut rek nyanyi samarukna rek anu nyawer meureunan set mang ieu pernah alus tadi pakai cocokan mang eta naon teh di pemain sek ya coba pemain sek wae eta alat teh ho sek sompon pasti pada candi panjangkeun doang di pemain sek juga naon nang lu teu asup lo alus mang ngarapung siga cocokan budak teh heula samaruk ikeuh kimochi nyaho pokoknya mah lah eta sal maju lah main mah di panggung dicai maka bawa tali modar